Kajian Kifayatul Azkiya halaman 118 menjelaskan tentang faidah sholawat. Melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baris ketiga. Warwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Warwiya sareng diriwayatkeun ka tampi ti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nyaurkeun Aisyah, kuntu kabuktian kaula akhitu eta keur ngaputan kaula sayan kana hiji perkara fi waqti sahuri dina waktu sahur. Fasaqata tuli ragrag non al ibratu jarumna minni ti kaula wan topa jeung pareum non al misbahu lampu pada kholat ras lebat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adha'at lunya angan kanjeng Nabi al baita ka bumi min dia iwajihi tina caang raraina kanjeng Nabi wajadtu tuluy mendakan kaula al ibrata kana jarumna. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula ma'ad wa wajhaka ya Rasulullah. Duh pohara caangna rarai salira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngawaleur kanjeng Nabi, ya Aisyah, hei Aisyah, al wailu ari kacilakaan kana langsaan liman pikeun jalma lam yaro anu teu ningali itu mani ka kaula yaumul kiamat dina poe kiamat. Ngan hanjakal sayang aya ke di poe kiamat nu teu ningali ka kaula. Qalat ngawalor di Siti Aisyah, faqultu tuluy ngucapkeun kaula waman jeung eta saha alladzi ari anu lam yaro nu teu ningali itu ladzi ka anjeun yaumul kiamat dina poean kiamat. Qala ngajawab kanjeng Nabi al-bakhil eta jalma nu qoret. Maqultu tuluy naroskeun kaula waman jeung eta saha al-huwa anu ari tuman al-bakhil eta nu qoret ya Rasulullah. Qala nyaurkeun kanjeng Nabi allazi eta jalma iza zukirtu di mana-mana dicaritakeun kaula indah disandinganna ieu si lazi lam yusalli tahta mawaskeun shalawat ieu lazi alayya ka kaula. Ketika nguping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun teu dijawab kalebetkeun bakhil moal pendak tepang jeung Rasulullah di poe kiamat. Katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla man ari sahajal masallat moskeun shalawat iman alayya ka kaula salatan wahidatan kalawan shalawat anu sakali lailatul jum'ati dina peutingan Jumat malam Jumat ayauma Jum'ati atawa dina poean Jumatna qada tah bakal nyumpun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun ieu mah mi'ata hajatin kana 100 pangabutuh min hawaijil akhirati tina pirang-pirang pangabutuhna poe akhirat wasalasina jeung kana 30 min hawaijid dunya tina pirang-pirang pangabutuh dunia. Shalawat malam Jumat ame gampang hasil hajat dunia jeung akhirat. Wa yab'atsu jeung bakal ngutus Allah ilaika kaula malakan ka malaikat. Yadkhulu anu asub itu malakan alayya ka kaula fi qabri dina kuburan kaula. Wa yukhbiru jeung ngabejakeun itu malakan ka kaula bismihi kana marana itu si emak wa nasabihi jeung nasabna ieu emak wa syirati jeung keluargana ieu emak fa aktubu makan wiskeun kaula ka itu emak indi disandingan kaula bi sahifati baydoa di dalam barang anu bodas dituliskeun jalmi-jalmi anu sok shalawat ka Rasulullah wa qala jeung nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi saestuna tetep kagungan Allah malaikatun ari malaikat sayyahina anu tukang lalempang sadaya
Yubalighuna nu nganepikeun itu malaikatun sayyahin ilaya ka qaula salataman kana shalawat jalma yusalli nu macakeun shalawat iman alaya ka qaula fi masyarikil ardi di pirang-pirang belah wetana bumi wa magharibi jeung belah kulona ardi. Aya malaikat sayyahin anu purah lelumpangan yang jalma nu sok maoskeun shalawat ka Rasul. Geus kitu didugikeun ka Rasulullah. Paman maka sahajal mana salanus mauskeun salawat iman alaya ka qaula fi kulli yaum jum'atin tiap poe Jumat samanina marratan ka 80 kali gufirat bakal dihampura lalu pikeun iman naon dunubu samanina sana pirang-pirang dosa 80 tahun. Waruwiya jeung riwayatkeun deui naon annahu satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi man ari sahabe jalmana shalla anu moskeun shalawat iman alaya ka qaula ta'ziman karna ngagugeun di haqqi kana hakna qaula khalaqata bakal nyiptakeun saha Allah taala min zalikal qaulid itu ucapan shalawat malakan ka hiji malaikat ahadu janahaihi anu ari salah sahiji dua jangjangna malakan bil masyriqi di eta tetep aya di masjid wal akharu juga anu hiji deuna bil maghribi eta aya di maghrib warijlahu bari alis sampeanana itu malakan maghrus satani eta tancapkeun duanana fil ardi sabiati di bumi anu katujuh wa unukuhu jeung ari beuheungna itu malak tahtal arsy eta di hadapkeun aras wayaqulu maka ngadawukeun Allah taala salli ala abdi kama shalla ala nabi salli kudu maca shalawat anjeun ala abdi ka hamba kami kama shalla seperti dismaoskeun shalawat di abdi ala nabi ka nabi kami fahuwa mangkari itu malakan malaikat yusalli eta maoskeun shalawat itu malakan alaihi ka si abdi ila yaumil kiamat dina poe kiamat. Waruwiya jeung diriwayatkeun deui naon annahu sallallahu alaihi wasallam qala kanjing Nabi innallaha azza wa jalla saestuna Allah azza maha mulia Allah wa jalla maha agung Allah wahaba geus masihan Allah lakum pikeun maraneh kabeh zunubakum kana pirang-pirang dosa maneh kabeh indal istighfari nalika istighfar. Paman maka sajal ma istighfar anu istighfar iman Allah taala kalau taala biniyatin sholihatin kalawan biniyatin shadiqatin kalawan niat anu bener gufira tabakal dihampura salahu itu man. Waman jeung sajal mana kalau ngucapkeun itu man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah rajaha tabakal unggul naon mizanu timbanganna iman bakal berat ku la ilaha illallah timbanganna. Waman jeung sajal masalla anu masyawat itu man alaya ka qaula kuntu takabuktian qaula syafi'ahu eta nyapatan ka iman yaumul kiamat dina kiamat. Waruwiya jeung riwayat kenaon annahu sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala wakala eta geus ngawakilkeun Allah biqabri kana kakuburan kaulah malakaini kana dua malaikat fala uzkaru maka tepat-tepat diceritakeun kaulah ingda muslimin disandingkeun jalma muslim wa yusalli tulimauskeun shalawat si muslim alaya ka kaulah illa qala kajaba ngucapkeun sal malakai dua malaikat mujibani bari anu ngajawab duanana lahu ngajawab ke si muslim ghafarallahu laka ghafara muga ngahampura sallallahu alaihi laka ka anjeun fayaqulu maka ngajawab saha hamalatul arsy pirang-pirang malaikat nanggi aras wal malaikatu jeung pirang-pirang malaikat jawaban beda ngajawab bil malakaini ka dua malaikat tu tadi ngadoakeun ghafarallahu laka saur malaikat sanesna amin ngucapkeun ngalapan amin. Wala uzkaru jeung tepati-pati dicaritakeun kaulah ingda hadin disandingeun hiji jalma
fala yusalli tuluti mauskeun shalawat isi ahad alaya ka qaula illa qala kajaba ngucapkeun sal malakani dua malaikat nu tadi di makam Rasul lahu ka isi ahad la ghafarallahu laka la ghafara muga henteu ngahampura sahallahu Gusti Allah laka pikeun anjeun wa yaqulu jeung ngucapkeun saha hamalatul arsy pirang-pirang malaikat tunangi aras wasairul malaikat jeung sasana pirang-pirang malaikat jawaban baina ngajawab bil malaikaini kana dua malaikat ucapkeun kana lapat amin muga ngijabah Gusti diaminan lamun urang koret waruya jeung riwayatkeun naon annahu saestuna kalakuan jeung tingkah iza kana di mana-mana geus bukti naon yaumul kiamat di pro kiamat wudiat bakal disimpan naon hasanatul mukmini pirang-pirang kehadiran jalma mukmin wasayiatu jeung pirang-pirang kagorengan mukmin fatan zulu turun naon sahifatu sahaifu pirang-pirang lembaran min indillahi azza wa jalla disandingan Allah azza wa jalla baydun anu bodas ala hasanatihi natapan kana pirang-pirang kehadiranana itu si mukmin fatarjihu maka ngunggulan naon hasanatuhu kehadiran itu si muslim ala sayyati kana kagorengan si mukmin wa yaqulu Allahu azza wa jalla hazihi salatuka ala Muhammad salahadihi ariya sahaif lembaran-lembaran teh salatuka eta ladang shalawatna anjeun ala Muhammadin ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqilat berat naon mawazinuka pirang-pirang timbangan anjeun wal ja'altu jeung jadikeun kaulaha kana ta sahaif zakhiratan kana jadi simpenan wa ma ahsana qaula ba'dihim duh wara alusna ucapan sebagian para ulama bahar tawil li ahmad fadlun la yuhadu wa la yusa wa laisa lahu fid dari hadun fayustaqsa li ahmad Ahmada eta tetepikeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlun ari kaunggulan la yuhaddu anu teu dibatasi itu fadlun wala yusa jeung teu bisa dihitung fadlun walaysa jeung teu aya lahu pikeun Ahmad pikeun Kanjeng Nabi Muhammad fi dahri dina setiap zaman naon haddun batasan fayustaqsa tuluy dipuncakkeun itu haddun keutamaan Rasulullah tidak ada batas. Pikeun Nabi Muhammad ka unggulan teu ka itu henteu aya pikeun tanding dina saban zaman. Pikeun Nabi Muhammad ka unggulan teka itu henteu aya pikeun tanding dina saban zaman faman kana misli muzniban wa muqassira fajahu Rasulullah qad baron naqsa faman maka sahabat jalma kana nu kabuktian ieu iman misli eta sapertikeun kaula musliban eta nu dosa wa
siron jeung anu lalawora faja tuluy datang ka man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jabbaro tah nyata geus nambaran Rasulullah an-naqsa kana kakurangan lamun jalma nu dosa jeung lalawora juga urang tiba-tiba disumpingan ku Rasulullah ke kiamat kakurangan bakal ditambalan ku Allah Subhanahu wa taala. Naha anu bangsa kuring dina dosa lalawora maka datang Rasulullah kakurangan ditambalan. Naha anu bangsa kuring dina dosa lalawora maka datang Rasulullah kakurangan ditambalan. Faya fauza man shalla alaihi minal wara fazaka bitasqili mizani hi khusso faya fauza man shalla alaihi minal wara fazaka bitasqili mizani khusso bitasqilin limizanihi faya fauzaman duh bohara bagjana jalma shalla anu geus maoskeun shalawat iman alaihi ka kanjing nabi minal wara nyata nanti makhluk-makhluk fazaka maka ari itu shalawatna bitasqilin eta kalawan ngaberatkeun limizani kana timbanganna ieu siman khusso ditangtukeun itu zakat bagja lamun lawa sholawatna bakal berat timbangan amalna. Bagja pisan jalma nu maca sholawat ka utusan eta pasti diberatkeun kana hade ditambahan kana hade na timbangan. Bagja pisan jalma nu maca sholawat ka utusan eta pasti diberatkeun kana hade na timbangan kana hade na timbangan. Waruya jeung diriwayatkeun kata piti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sahajal mana asbahan isuk-isuk kitu man wa amsa jeung sore-sore ieu man wa qala jeung ngucapkeun ieu man Allahumma ya Rabbi Muhammad ya Allah ya pangeran Muhammad wa ali Muhammad jeung pangeran keluarga Nabi Muhammad salli muga masihan Gusti masihan rahmat Gusti ala Muhammad ka Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi jeung muga ngabalas Gusti Muhammad ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana perkara huan wali kanjing Nabi ahluhu eta ahlina ieu man at'aba tah nyapekeun itu man katibihi kapirang-pirang malaikat nunuliskeun ieu eman alfa sabahin kana 1000 subuh walam yabqa jeung teu nyesa li nabi itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon hakun hiji hak illa adda kajaba geus ngalakonan ieu si eman ku ka kanjeng Nabi iyahu kana itu hak wa ghufira wa jeung bakal dihampura wa ghafara jeung bakal ngahampura Allah lawan pikeun ieu eman wali walidahi jeung ka ibu ramana ieu man wa husyira jeung bakal dikumpulkeun ieu man ma Muhammadin sarta ka
Nabi Muhammad wa ali Muhammad sareng keluarga Nabi Muhammad. Gede pisan paranana selawat tembe Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh sakitu selawatna. Katambi ti Wahab bin Munabbah radhiyallahu annahu sayyiduna Wahab bin Munabbah qala nyaurkeun lama khalaqa samang-samang nyiptakeun sallallahu taala Allah taala Adam ka Nabi Adam alaihi salam wa nafakha jeung niupkeun Allah fi Nabi Adam min ruhina ruhna ti Allah fataha tahmukakeun Allah ainaihi ka dua palana Nabi Adam panazratu ningali itu Nabi Adam ila babil jannah kana pantos surga Paro'atu ningali Nabi Adam alaihi kana babul jannah maktuban kana dituliskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala maka naros Nabi Adam ai Rabbi he pangeran kaula hal tahluqu khalqan nah nyiptakeun Gusti khalqan ka makhluk huwa anu aritu khalqan a'azzu wa mulia alaika Gusti min tibatan kaula. Faqala maka ngawalan Allah Ta'ala na'am sumuhun nabiyan ciptakeun kaula ka nabi min dzurriyyatika keturunan anjeun falamma khalaqa maka samang-samang nyiptakeun sallallahu taala Allah Ta'ala lahu pikeun Nabi Adam Hawa ka Siti Hawa wa raqaba jeung numpakkeun ngamomotkeun Allah Ta'ala fi Nabi Adam as-syahwata kana syahwat diciptakeun Hawa Nabi Adam dibere syahwat qala nyaurkeun Nabi Adam ya Rabbi he pangeran abdi Rabb zawij muga ngawinkeun Gusti ni ka abdi biha ka Siti Hawa qala Allah Ta'ala mawalar Allah Ta'ala addi kudu mayar anjeun mahruha kana mas kawina Siti Hawa qala ngawal deui Nabi Adam ya Rabbi pangeran kaula wa ma jeung eta naon mahruha ari mas kawina Siti Hawa qala nyaurkeun Allah Ta'ala antus sholli eta yen mata sholawat anjeun ala sahibi hadil ismi ka pemilik ieu ngaran nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah kana 100 balik. Qala ngawal Nabi Adam in fa'altu lamun geus migawe kaula tuzawiju nah harek nikahkeun anjeun Gusti nikah kaula hakasitna Siti Hawa qala ngawal Allah Ta'ala na'am sumuhun wasallatu lillahi moskeun shalawat sa Adam Nabi Adam ala Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin ka 100 balikan fakana maka kabuktian naon dalika itu mi'atu marrah mahruha eta mas kawin Nabi Adam fazawaja maka ngawinkeun hukana Nabi Adam sallallahu taala Allah Ta'ala biha ka Siti Hawa shalawat teh mas kawin Nabi Adam ketika nikah ka Siti Hawa waruwiya jeung riwayatkeun naon anna ashabal hadis saestuna pirang-pirang pemilik hadis yatuna eta bakal datang itu ashabul hadis yaumul kiamat dina poe kiamat bi mahabirihim kalawan pirang-pirang wadah mangsina itu ashabul hadis fayaqulu maka ngadawukeun Allah tabaraka wa taala di Jibril ka malaikat Jibril ya Jibril ikdi kudu nyumpahan anjeun hawaijahum kana pirang-pirang hajatna itu ashabul hadis fa innahum maka satunatu ashabul hadis kanu eta kabuktian ashabul hadis yusalluna eta maskeun shalawat ke ashabul hadis kasiran kalawan seueur ala nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil dunya di dunya fakhuz maka kudu nyopot anjeun nyakal anjeun bi aidihim ka tangan-tangan ashabul hadis wa dakhil jeung kudu masukkeun anjeun hum ka ashabul hadis al jannata ka surga hari-hari setiap hari termasuk sholawat maka tuyuk ke Jibril di surga wa qala jeung nyaurkeun sahabat ahli sufiyah sebagian ahli sufi kana kabuktasan lieu tepikeun kaula
sajarun tatangga musyrikun anu leuwihkeun ala nafsi kana diri na si jarun. So sebagian ahli sufi kuring teu boga tatangga leuwihkeun urupna falamma mata tuluy sama itu si jarun roa itu ningali kaulah ka si jarun ilmanami dina waktu bersare kaulah bahwa bari itu si jarun tidak disalami eta tetap tidak salam. Ari keur hidup dalam dunia asal leuwih tatangga teh ari keur maut mah suka surga Darussalam. Fakultu tuluy ngucapkeun kaula lahu ka itu si jarun bima ku sabab naon perkara nyelta ngarawat anjeun habil manzilah kana ieu derajat. Kok bisa mendapatkan derajat seperti itu? Olah ngawalar itu jarun hadrat itu hadir kaulah majlis zikir karena majlis zikir pasami itu tuluy nguping kaulah al muhaddits anu nyaritakeun hadis yarwi ngariwayatkeun muhaddits an Rasulillah di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu saistuna itu kalakuan jeung tingkah cerita muhaddits zikir ngadongeng man sahabe jalma salat mau selawat ieu man alaihi kanjeng Nabi orang kajen hari ke dia siman saudara selana man pihakna salawat wajibata wajib lalu bikin iman al-naun al-jannatu surga akhirna para fa'atul narikeun sahal muhaddisu anu macakeun hadisna saudara sorak itu muhaddis bisrati kana maskur salawat Nabi kali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'atu jeung narikeun kaula salati kana salawat kaula mau satana itu muhaddis. Sallu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Eta kasayan kitu nya tadi hadisna. Ma'i wa jami'ul qaumi jeung sakabeh kaum darurutan. Fagufira maka dihampura sahalana urang sadaya fi zalika yaumil itu poe. Qala nyorkeun sa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu bainama ana dina waktuna ari kaula fi tawafi eta tetep dina nalika keur tawaf izra ayatu ujug-ujug ningali kaula rajulan kaja laki la yarfa'u tepati-pati ngangkatkeun itu surajulan qadaman ka dampal sampean wala yadau jeung tepati-pati nyimpen itu surajulan qadaman ka dampal sampeanana illa wa huwa kajabat surajul yusalli atamaskum salawat surajul ala nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Tsauri ngadongeng keur waktu tawaf ningali lalaki unggal lengkah macakeun shalawat. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula ya hadza lalaki rajul innaka saytuna anjeun qatarok tatanya tagis ninggalkeun anjeun atas biha kana macakeun tasbih wa tahlil jeung macakeun tahlil wa aqbal tajeng madab anjeun di salati kana mau shalawat ala nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kunaon keur tawaf teh maca tasbih tahlil kana mau shalawat tunggul fahal indaka makana tetep saningeun anjeun fi hadza dina ieu aqbal ta bis salati sayun ari sesuatu sing aya kejadian aneh teh pangna maoskeun shalawat bae. Faqala maka ngajawab itu surajulan man anta afaqallah eta saha ari anjeun afa muga ngaafiahkeun ngawaraskeun ka anjeun insyaallah Gusti Allah. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula ana ari kaula Sufyan Ats-Tsauri. Faqala maka ngucapkeun itu si rajul laula annaka lamun mah henteu anjeun goribun eta anu ngumbara fi ahli zamani di ahli zaman anjeun lamma akhbartu tah moal ngabejakeun kaula ka anjeun an halitina tingkah kaula wala atla'tu jeung moal ningalikeun kaula ka anjeun ala sirri kana rahasia kaula lamun mah maneh lain nu ngumbara moal dibejakeun teh anu ngumbara we sama-sama di perantauan
Summa qala tu ngucapkeun tu si rajul kieu caritana ieu kharajtu kaluar kaula ana tegasna kaula wa walidaya jeung indung bapa kaula haji yaini bari anu haji duanana ila baitillahil haram ka baitullah haram hatta iza kana sehingga dina nalika kabuktian itu walidi macana walidi bapa kaula beungkul haji na tanu haji hatta iza kana sehingga nalika kabuktian itu walidi fi ba'dil manazil da sebagian pirang-pirang tempat marodo gering saha walidi bapa kaula fakuntu maka ngadeg kaula li u'alija pikeun yen rek nambaan ngubaran kaula hukaitu si walidi fabaina ma ana tahirna nalika ari kaula ing darosihi tetep disandingan itu si walidi izmata ujug-ujug maut itu walidi waswadda jeung hidung naon wajuhu wajahna ieu si walidi arep teu katulungan kaburu maot ditinggali teh wajahna hidung faqultu tuluy ngucapkeun kaula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mata geus maot sawaladi walidi bapa kaula waswadda jeung geus hidung naon wajuhu wajahna walidi fajazabtu maka narik kaula al-izaro kana sarungna ala wajihi nutupan kana sirahna itu walidi akhirna sarungan tarik ka luhur da hidung teu tega ningalina akhirna pagolaba tuluy ngalini ni ka kaula naon ayeuna dua paron kaula panuntu tuluy sare kaula bari ceurik sedih pajabah hidung na langsa tapi ka sarena kaula teh didinya panuntu tuluy sare be kaula kasareannya faizan tadi nalikana itu numtu ari barang keur sare kalah ngimpi ana ari kaula birajulin eta pendak jeung hiji lalaki lam aron teu pernah ningali kaula ajmala nu leuwih ginding minhu tibatan itu rajulin naona wajhana raina wala ando pajeng teu pernah ningali kanu leuwih bersih naona saoban pakaianana wala atyaba jeung teh anu leuwih seungit naona rihan ambeuna tibatan eta rajulnya yarfa'u ngangkatkeun itu si rajul birajulin qadaman ka dampal sampean wa yadau jeung nyimpen itu rajulin ukhra kana sampean hiji deuna hatta dana sehingga deukeut itu birajulin min walid ti bapa kaula fakasyafa tuluy mukakeun itu rajulin al-izaro kana sarung an wajihi tina wajahna itu walidi wa marra jeung ngaliwatkeun itu birajulin biadi kana pandanganna itu rajulin ala wajhi kana wajahna itu abi akhirna ku eta jalmi nyata Rasulullah teh ya na impenan dibukakeun sarungna diusap wajahna bapa kaula akhirna paada tuluy balik deui naon wajuh wajahna itu walidi abyaddo kana anu bodas summa walla tuluy malengos kanjeng itu birajulin rajian bari anu uwi fata'allaqtu tuluy muntangan kaula bisabihi kana bajuna itu rajulin wa qultu jeung ngucapkeun kaula man anta yarhamukallah man atasaha antari salira yarhamu muka asika salira sa Allah Gusti Allah faqad manna nyata geus masih anugerah sa Allah Gusti Allah bika ku plantaran anjeun ala walidika bapa kaula fidail gurbati dina lembur pangumbaraan qala ngawalor itu si rajulin al matarifu nah teu nyaho anjeun ka kaula emang teu nyaho gitu ye kaula teh ana ari kaula Muhammad bin Abdullah eta Muhammad bin Abdullah sahibul Quran anu ngagaduhan Quran ama ingat inna walidaka satuna bapa anjeun kana eta nu kabuktian itu walidaka musliman eta nu leuwihkeun ala nafsika dirina itu walidaka walakin kana tetapi na kabuktian itu walidaka yuksiru eta ngalobakeun walidaka as-salata kana maoskeun shalawat alaya ka kaula falam ma nazala
maka samang-samangsa turun bi ka itu walidaka ka bapa anjeun naon ma perkara nazaran geus turun itu emak istaghosa tah minta tulung itu walidaka bi ka kaula wa anna jeung ari kaula goyasuman eta nulungan ka jalma aksarun geus ngalobakeun itu man as-salata kana salatna alaya ka kaula. Wah geus kitu teh ngimpi pantabahtu tuluy nyaring kaula korejat nyari bener banget tinggal teh fa idzan nalikana intabahtu wajuhu ari wajahna itu abi wajahna walidi bapa kaula abiyatu eta nu bodas caang deui ayeuna ku berkah nyeurkeun shalawat. Ikhwani he dulur-dulur kaula aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh minas salati tina maoskeun shalawat ala hadan nabiyil karim ka ieu kanjing nabi anu mulia fa inna salata maka saestuna maoskeun shalawat alaihi ka hadan nabil karim tukafiru eta mata kifaratan salat azan bal azim kana dosa anu gede wa tahdi jeung nuduhkeun tu shalawat ila siratil mustaqim kana jalan anu lempeng wa taqi jeung ngajaga itu salat shalawat maksudna qailah kana ngucapkeun tu shalawat azabal jahim kana siksa jahannam wa yahza jeung menang bagian jalma fil jannati di surga bin naimi ku kanikmatan al muqim anu langgeng wa qad kila jeung nyata dicaritakeun fi ba'dil riwayat dina sebagian pirang-pirang riwayat inna lil musallina saestuna eta tetep pikeun jalma nu maoskeun shalawat ala sayyidil mursalin ka junjunan para utusan asru karomatin ari 10 pirang-pirang kamuliaan ihdahunna di salah sahijina itu asru karomat salatul malikil ghaffar eta shalawat ti pangeran Allah nyati Allah maksudna anu ngarajaan anu seueur pangampurana asaniyatu anu kaduana syafaatun nabil mukhtar eta syafaat ti kanjing nabi anu dipilih asali satu anu katiluna al iktida wa tanuturkeun bil malaikatil abror ka malaikat anu sarae ar-rabiatu anu kaopatna mukhalafatul munafikin wal kuffar eta nyulayaan ka orang-orang munafik jeung ka orang-orang kafir wal khamisatu jeung ari anu kalimana mahyul khotoya tadi leburna pirang-pirang kasalahan wal auzar tegasna pirang-pirang kasalahan dosa asadi satu ari anu kagenepna qadaul hawaij eta dicumpuran pirang-pirang pangabutuh wal autari jeung tegasna pirang-pirang pangabutuh asabi atu ari nu katujuhna tanwiruz zahir eta nyaangan pirang-pirang zahir wal asrar jeung pirang-pirang sirati as-saminatu ari anu kadalapan an-najatu eta salamet minannari tina neraka at-tasiatu ari nu kasalapan dukhulu daril qarar eta asup kana lembur anu tumetep al-ashiratu ari anu kasapuluhna salamul azizil jabbar eta kasalametan ti Allah anu maha aziz mulia al-jabbar maha perkasa fayan bagi maka penting akili pikeun jalmi nu berakal naon ayya ja'ala yen ngajadikeun si akil jalla aqatihi kana sakabeh waktuna itu si akil disolati pikeun maoskeun shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam siaman terutamana at-taksiro kana ngalobakeun min hati itu salat ala nabi yaqumu anu nyicingan ieu jalma maqama syekh tarbiyah dapat tempatan guru anu ngurus 5 karena perkara qaluan ngucapkeun para ulama al mursyidu fi akhir zaman mislul kibritil ahmar al mursyidu ari guru mursyid fi akhir zaman di akhir zaman mislul kibritil ahmar eta sapertikeun warirang anu beureum hese neanganana atau kumaha yang guru mursyidnya wa taksirus salati jeung ari ngalobakeun maos shalawat ala nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum tanya cingan taksirus salat maqama zalika na patempatan itu mursyid ketika menemukan guru mursyid perbanyaklah shalawat kege ku Allah bakal dipendakeun anu ngabing-bing
Wafaqa muga masihan taufikna ka urang sadaya insyaallah Gusti Allah wal muslimina jeung ka muslimin sadaya ditaksiri pikeun nyeurkeun salat tina maskeun shalawat ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mamari duhuri netepan kana ngaliwatna pirang-pirang mangsa wal ayami jeung pirang-pirang poe amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan tentang sholawat. Walamma kana jeung samang-samangsa kabuktian kalakuan jeung tingkah la yatimu moal sampurna non sunuju perkara illa billahi kajaba ku pitulung Allah wa ma'unati jeung tegesna ku pitulung ti Allah wa husni taufiqihi jeung ku alus taufik ti Allah nasaba tahmantesan naon ayat yang ngadatangkeun musannif bil hauqalati kana kalimat hauqalah ae tegasna biqauli kana ucapan musannif la haula wala quwwata illa billah li anna fiha karna saestuna tetep tina hauqalah at-tabarri ari ngalubarkeun min haulil abdi tina daya upaya hamba wa quwwati jeung kekuatan itu hamba nu alus mah ulah ngaku kekuatan diri maka hauqalah membebaskan melepaskan kemampuan diri wungkul Allah nu berkehendak warrukunu jeung condong ilal haulillahi kana daya upaya Allah wa quwwatihi jeung kekuatan ti Allah famana la haula wala quwwata illa billah maka di mana la haula wala quwwata illa billah la tahawula eta henteu bisa nyingkahan an maksiatillah tina maksiat ka Allah illa bi ismatillahi kajaba ku pangriksa Allah wala quwwata jeung teh kakuatan ala taatillahi kana taat ka Allah illa bi ma'unatillahi kajaba ku pitulung ti Allah. Menjelaskan tentang keutamaan la haula wala quwwata illa billah wa alam kudunya ho anjeun annahu saestuna kalakuan jeung tingkah jaa geus datang fi fadhaili la haula wala quwwata illa billah dina pirang-pirang kautamaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim naon sayun perkara keterangan katsirun anu seueur famin zalika tetepna sapaina sayun katsir ma ari perkara akhrajan kaluarkeun hukana emma sa at-Tabrani Imam Tabrani wa Ibnu Asakir katampit Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sunna Ibnu Abbas qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru kudu ngalobakeun anjeun min qouli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tina ucapan la haula wala quwwata illa billah fa inna hatta saytuna itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kan sunatan jadikeun gudang min kunuzil jannati tina pirang-pirang gudang di surga wa fiha jeung tetepna la haula syifaun ari kacageuran min tis'atin wa tis'ina daan tina 88 panyakit aya saruha di panggampangna itu tis'in wa tis'ina daan alham wa penyakit bingung kahiji hauqalah gudang surga jeung kadua ada kesembuhan wa fi riwayatin aksiru kudu ngalobakeun marane kabeh min zikri tina eling macakeun la haula wala quwata illa billah fa inna tasatuna tu la haula wa hauqalah tadba'u wa tabaqal nolak itu hauqalah an qaili hatina mengucapkeun kana hauqalah tis'an wa tis'ina kana 89 naunana baban pintuna minad darari tina kamadaratan wa adna hajari panghandapna itu tis'an wa tis'ina baban alhamwa tabingung wa min zalika jeung tetepna sebagian itu syai'un katsir fadilah hauqalah ma'rif perkara akhrajan geus kaluarkeun hukana itu masa Tabrani wa Ibnu Asakir katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma abtoa anu kendor lambat
alaihi ka yemman non rizquhu rizkina yemman fal yuksir ta kudu ngalobakeun yemman min qouli la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim annaha saestuna itu haqalah kunzuna tajadikeun gudang min kunuzil jannati ti pirang-pirang gudang surga. Wa min zalika jeung eta tetepna sapalihna itu fadail haqalah mari perkara wa riwayatkeun kana itu Masa Ibnu Abi Dunya bisanadi kalawan sanadna Ibnu Abi Dunya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anau kanjing Nabi kala nyaurkeun kanjing Nabi man ari sahabe jalmana kala ngucapkeun itu man fi kulli yaumin saban-saban poe la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kana lapad haqalah mi'ata marratin kan 100 kali lam yusib tamwalkeun ukayeman non fakrun kepakiran abadan salawasna moal fakir haqalah 100 kali. Wa min zalika jeung eta tetepna sapalihna itu fadail kautamaan haqalah ma ari perkara rawa ngariwayatkeun kana tumma naon anna Auf bin Malik al-Asja'i saestuna Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu asarro eta geus ngaboyong sahal musyrikuna jalman musyrik ibnan ka hiji putra lahu milikna Auf bin Malik yusamma ngaranan itu ibnan saliman ka salim fa utiya tulu fa'ata tulu datang itu Auf bin Malik ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka nyaurkeun Auf bin Malik ya Rasulullah usiro geus diboyong ditawan saha ibnin anak kaula wasaka jeung unjukan itu Auf bin Malik ka kanjing Nabi alfaqata kana butuh kumaha solusi ti kanjing Nabi faqala ucapkeun alaihi salatu wasalam ma amsa teu pas sore inda ali Muhammadin disandingan keluarga Nabi Muhammad naon illa muddun kajaba sa'mud fattaqi tah kudu takwa anjeun ka Gusti Allah wasbir kudu sabar anjeun waqtir kudu ngalobakeun anjeun min qouli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa fa'ala tu midamel itu Auf bin Malik fa baina ma huwa tahdidana nalikana itu Auf bin Malik fi baitihi di bumina Auf bin Malik iz qara'a ujug-ujug ngetrok-ngetrok sa ibnu putrana itu Auf bin Malik al-baba kana pintu wa ma jeung tetep sartana itu ibnu mi'atul 100 minal ibil tina onta qafala anu pohon an hadna itu ibil sal adu musuhna pastaqa tuluy ngagiringkeun itu si ibnu ha kana eta ibil. Si orang terbebaskan budakna nya datang ka imah bari mawa 100 onta. Hasil ghanimah nu pohoeun teu digiringkeun ku orang-orang kafir. Wa fil fasani tabna kitab al-fasani ala arba'in nawawiyah ngajelaskeun hadis arba'in an-nawawiyah. Wa minal adiyatil mustajabah jeung eta tetep tina sebagian doa-doa anu diijabah. Annahu eta satuna kalakuan jeung tingkah iza halla di mana-mana nggon bisa sikah hiji jalma non amrun hiji perkara dayyikun anu repek yutbi'u ngeupulkeun itu si sakhos asabi ayadihi kana pirang-pirang ramo leungeun sakhos al yumna nu belah katuhu summa yaftahu tul mukakeun itu si sakhos bi kalimati la haula wala quwata illa billahi aliyil azim ku kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim mengucapkan doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Namun orang kerupak sempit asa solusi keupulkeun leungeun katuh terus kitu bacakeun doana engke palebah maca haula bukakeun leungeun katuhun
Allahumma doana Allahumma ya Allah laka tepanguan Gusti alhamdulillah pujian wa minka jeung ti Gusti al faraju ari kalenglangan wa ilaika jeung ka Gusti wungkul al mustaqari unjuk-unjuk ngalaporkeun keluhan wa bika jeung tepa Gusti wungkul al musta'an ari minta tulung tabukakeun wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kepulkeun tangan kanan sareng baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. Bukakeun bae dibuka. Wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Wahia jeung ari ieu faidatun eta faidah azimatun anu agung luar biasa. Wabil jumlati jeung kalawan secara garis besarna fala haula wala quwata maka ilapad la haula wala quwata illa billahil aliyul azim laha tetepikeun lapad hauqala ta'sirun aina pakan azimun anu gede fitar di syayatin dina ngusir dina nundung ngusir setan wal jinni jeung jin wa fi jalbir rizqi jeung dina narik rizki wal gina jeung kabeungharan wa syifa jeung narik kana kacageran wa tahsilal quwwati jeung kana ngahasilkeun kekuatan wa daf'al ajzi jeung kana nolakna kaapesan wa ghairi zalika jeung salianti anu kabeh. Sekian tentang fadilah hauqalah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.